Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui simkuring Siska Septiani di acara Lintas Warta. Di barisan kalangan Cianjur, tepatna di daerah Cibogo, aya hiji tempat kadaharan anu dipikaresep di kalangan masyarakat, khususna para remaja, nyaeta Baso Sidang Mampir. Bewara salengkepna. Baso nyaeta kadaharan anu bahan dasarna tina daging sapi. Di zaman kiwari tos seueur baso anu rupa-rupa bentuk sareng jenisna. Di Cianjur aya baso kotak, baso telur, baso beranak, baso jablay jeung sajabana. Salah sahijina nyaeta baso Sidang Mampir anu aya di daerah Cibogo, anu nyadiakeun baso endog jeung sajabana. Info salengkepna disanggakeun ka reporter anu tos aya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina Lintas Warta mengenai mie bakso Sidang Mampir. Saya sering seperti ini. Assalamualaikum Mas, di iraha ieu bicaran bakso ieu membeda kawin. Kurang lebih mah di tahun salapan. Sudah pastinya pendapatan mah paling ya 2 juta lah Dina sehari apa sabulan? sehari. Sehari 2 juta. Oh, upami dina bahan bangana kanggo ngadamel bakso eta naon wae? Namanya Eh, selar sih nganggo dagingnya daging sapi atau daging sapi daging sapi asli. murni, sapi murni. Upami belanjana sok langsung ka Ramayana kana Langsung ke Ramayana. Kang ari karyawan anu damel di dieu aya sabaraha? Aya 4. Ari gaji karyawan per bulan atau laki per minggu atau gimana? Harian aya sebulanan aya. Ari per bulanan sabaraha? Per bulan teh 800, harina 50. Upami punten ya Kang, upami dina modal nembe buka usaha kira-kira ieu sabaraha? Wah. Di awalnya, Ya. di awal buka teh Nuhun. 20 aya 20 juta. Upami ieu 20 juta lebih. Kang ari ciri khas Sidang Mampir, bakso Sidang Mampir teh naon? Ciri khas teh ciri khas nama di dina kata-kata Sidang Mampir. Nah, Sidang Mampir teh jadi jantan nyimpang. Mampir. Mampir. Upami ieu basona baso urat, unapi baso Ya ayat tilu macam bakso nate. Bakso urat aya, bakso isi daging, sareng bakso telur. upami dina saporsi-porsina benten-benten harga. Kan anu saporsina 12.000. Terus anu setengah teh 8.000. Terus aya di mie ayam Ya ya. 8.000 saporsina. Tambahan bakso nu ari 2 itu bisa 10.000. Kang pernah ngalaman rugi teu dina icaran baso? Aya. Sok pan dina besok naik sok. Harga. Upami ieu tempatna sewa atau napi rumah? Terus kira Nah, sadrajana langsung Sataja buka. nama kontrak. Kontrak di dieu. Kon ngontrakna Kang mari kaping bulan ya tahun kemarin gitu sabaraha?
tahunnya. Per tahun teh empat setengah lah. 40 juta. Tahun. Dina itu salah hari biasa karena Dina itu salah hari biasa signifikan antara penghasilan. Hari biasa mah pasti beda sih. Hari biasa mah paling pendapatan mah 1 juta. Hari biasa. Kalau saya libur masuk seperti itu. Pamina damel baso aya nu susahna teh ya. Aya kendala. Tos biasa mah saya Terus biasa biasa. ngabulan dananya mah. Kalau upami nu gaduh Mas Taima. Skaiman. Upami dia ieu teh aya katinggalan aya SDU sareng Es lama macam-macam. Es lain es jeruk. Es campur. Semangka. Atas saya. Penanya cara penyajian basana. Terutama punya pecin. Nganggo pecin. Sadayana nganggo pecin. Cuma kumaha nu pesennya. Aya sok kan pecin. Nganggo uyah, Seledri. seledri. Bawang gorengnya. Kami handi kulit. Kulitna. Sok ayam merah kulit sok pakai tetelan. Ganten-ganten setiap warung bakso mah. Nuhun. Tinggal bakso. Yes. Terus cekap Pak. Upami dina sidomang ieu raosna kumaha dina bakso khas antara Dina baso sudah mampir jantan karawas bumbu-bumbuna misalkan dina pedasna terus jantan gurih gitu kan jantan nanti sering kadiwai dina sering kadina biasana mesen basona baso enog apa nanti baso biasa dina aya baso dina uratna. kami abdi sen paling baso biasa misalkan jantan terus rausna eta gitu. Pamirsa, cekap sakitu bae perkawis baso sidomang ieu Cibutet. Disanggakeun deui ka Studio Lintawa. Hatur nuhun ka reporter anu tos lapari informasi di lokasi. Bae warta anu tiasa dimedarkeun di acara Lintas Warta. Wilujeng tepang deui dina acara Lintas Warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Henteu ih. Ih kagok teh bisi parbut. Assalamualaikum warahmatullahi nya Tadi ya ngomong. Ih, Desri, sok itu. Desri. Tenggalikeun atuh. sok Digedekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku uang saya sedih bikinnya ah. Dua tilu. Pemirsa, jika sakitu perkawis basa sudah mampir di Cibubur. Bisa nggak? Si Amal ke pisah gala. Baso nyaeta kadaharan anu bahan dasarna tina daging sapi, hayam, domba. Nyaeta kadaharan anu bahan dasarna tina daging sapi. Tapi di zaman kiwari tos seueur baso anu pake pengawet sapertos formalin, borak jeung sajabina. Malahan aya anu make daging sapi. Zaman Baso. baso nyaeta kadaharan anu bahan dasarna tina daging sapi. Di zaman kiwari tos seueur baso anu rupa-rupa bentuk sareng jenisna. Nyaeta baso kotak, baso telur, baso urap, baso jeblak. Eta ada kamera di balik ieu. Kameramen tersiksa aja. Tiheula baso. pemirsa jika sakitu bae informasi